tepang deui dina channel Tata Krama Basa Sunda episode katilu. Ngalarapkeun kecap, sare, mondok, jeung kulem anu hartina tidur dina basa Indonesia. Sare kaasup kana basa Loma atawa kasar anu dipake lamun urang ngobrol jeung jalma anu geus deukeut atawa babaturan deukeut. Cik regepkeun ieu obrolan Jaja jeung Dadan. Tadi penting ge asa kulawa pisan reungitna kuring nepi ka teu bisa sare. Sarua bapak kuring ge sapu penting bisa sare cenah mah loba pisan reungitna. Atuh sarua meureun maneh gitu bisa sare ja. Nya kuring mati brawe da make batnya mau keula. Satuluyna kecap mondok kaasup kana basa sedeng lemes keur diri sorangan jeung kecap kulem kaasup kana basa hormat lemes keur ka batur. Cik perhatikeun contona dina ieu video. Tadi wengi mah asa seueur pisan reungitna. Abdi oge dugi ka teu tiasa mondok. Ih, asa kusami. Saurna, sawewangi pun bapa oge teu tiasa kulem. Seueur pisan reungitna. Panginten dia oge sami atuh teu tiasa kulem. Nya abdi mah pules weh da nganggo obat nyamuk heula. Sakitu anu kapihatur mugia aya mangpaatna. Wilujeng tepang dina episode salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana.